Sampurasun barudak wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Danget ayeuna Ibu baris medar atau Ibu bade ngajelaskeun pedaran ngeunaan panumbu catur. Samemeh Ibu ngajelaskeun ngeunaan panumbu catur, Ibu baris ngajelaskeun padika sawala. Naon padika teh? Aturannya ari sawala teh naon cenah? Sawala disebut oge diskusi, nyaeta kagiatan ngebrehkeun pamadegan ngeunaan perkara atau masalah sangkan bisa netepkeun kumaha pialuseunana. Nya tah eta tadi sawala atawa diskusi, kagiatan ngebrehkeun teh naon? Ngagambarkeun atau menyampaikan pamadegan teh pendapat ngeunaan perkara atau masalah sangkan bisa netepkeun kumaha pialuseunana. Tah sawala teh loba pisan wandana atau jenisna, di antarana wae aya nu disebut seminar, aya nu disebut simposium, aya sarasehan, aya lokakarya, aya sanggar gawe atau disebut oge workshop, aya muktamar, aya konferensi, aya sawala diskusi panel jeung sawala kelompok. Tah ku Ibu dipasihan pancen kanggo hideup nya teangan kabeh wangenan tina wanda atawa jenis sawala ya, ke tugasna dikumpulkeun. Ayeuna Ibu bade ngajelaskeun deui nya cenah sawala teh biasana diiluan atawa diikuti ku sababaraha urang pamilon. Pamilon bisa disebut oge peserta. Ku kituna dina sawala sok aya nu mingpina anu disebut panumbu catur atawa moderator. Jadi panumbu catur teh istilah lainna nyaeta moderator. Lian ti panumbu catur dina sawala ge alusna mah aya nu kabagian jadi girang serat. Girang serat teh disebutna notulen. Sangkan hasil sawala teh aya nu nyatetkeunana nya, da tugasna notulen pasti naon ngaranna teh kudu nyatetkeun kumaha jalana sawala atau diskusi. Tah secara umum ya kagiatan sawala teh aya galurna ya. Galur teh naon? Alurna nya. Nu naon wae cenah di antarana. Nu kahiji bubuka ti panumbu catur, nu kadua pedaran ti pangjejer atau penjelasan ti pangjejer, nu katilu kagiatan tanya jawab, nu kaopat nyusun kacindekan hasil sawala ya. Tah eta galur anu aya dina kagiatan sawala. Tadi dina runtuyan galur aya istilah pangjejer. Naon ari pangjejer teh? Pangjejer teh narasumber ya, atawa pamilon anu nepikeun pamadegan atau pendapatna. Terus aya nu kaopat nyusun kacindekan hasil sawala. Naon kacindekan teh? Kacindekan teh nyaeta kasimpulan ya. Kade istilah-istilah anu teu dipika hati diteangan heula naon hatina, upama teu aya dina kamus biasa ditaroskeun ka Ibu engke dina diskusi pangajaran. Salajengna kalungguhan panumbu catur. Kalungguhan teh kedudukan moderator dina sawala teh kacida pentingna lantaran anu nangtukeun lancar henteuna acara sawala ya. Tah lian ti eta aya sawatara pancen pokok atau aya sababaraha tugas pokok ti panumbu catur, di antarana wae nu kahiji ngatur waktu sawala jeung nepikeun perkara nu rek disawalakeun ya. Ya salajengna ngatur saha-sahana nu rek mairan atawa cumaritan nepikeun pamanggih dina sawala.
Mairan teh menyampaikan nambahkeun nya pamanggih dina sawala pendapat. Terus salajengna ngeureunkeun pamilon atawa ngeureunkeun peserta sawala anu nyaritana henteu muser, omonganana henteu fokus atawa kaluar tina tema. Salajengna capetang nyarita ngagunakeun basa Sunda anu merenah. Capetang teh lancar nya nyarita ngagunakeun basa Sunda anu merenah anu tepat. Terus boga kaweruh ngeunaan perkara anu disawalakeun. Boga kaweruh teh boga pengetahuan atawa menguasai tema anu rek disawalakeun. Salajengna kudu adil mere kasempatan ka sakabeh pamilon. Kudu mibanda sikap sopan, nyusun kacindekan atawa kasimpulan sawala. Terakhir atau anu pamungkas nyaeta nutup acara sawala. Salajengna sangkan paguneman dina sawala teh bisa lumangsung kalawan lancar. Naon paguneman teh nyaeta percakapan nya jalana diskusi teh bisa berjalan lancar. Aya sababaraha tata krama anu kudu diestokeun teh nu kudu diperhatikeun di antarana wae nu kahiji kudu apal carana jeung iraha waktuna motong omongan batur. Jadi kudu paham situasi nya. Terus salajengna kudu sopan dina ngedalkeun ka teu panujuan atawa katusegumaan. Kudu sopan dina ngedalkeun teh menyampaikan atawa penyampaian ya, penyampaian ka teu panujuan atawa ka teu sugemaan. Ka teu panujuan teh jadi upama urang teu setuju kana pamadegan atau pendapatna kitu nya. Tah jadi urang teh kudu sopan kitu nya. Salajengna ulah megat omongan batur nya, ulah megat atau motong omongan batur. Terus ulah ngomong nyorongot bari popolotot. Ari nyorongot teh naon siga ngegas gitu tanya. Jadi tarik bari popolotot teh bari molotot. Salajengna nyarita ulah diborong ku sorangan ya. Terus ulah haharewosan duaan di tengah-tengah paguneman gitu nya. Naon cenah ari haharewosan teh? Haharewosan teh nyaeta berbisik nya, duaan di tengah-tengah paguneman atawa di tengah-tengah naon namana teh keur acara diskusi, keur percakapan diskusi kitu nya. Terus salaresna masih keneh aya sababaraha tata krama di antarana aya lamun nu sejen nyarita kudu daek ngahaminan. Naon ngahaminan teh? Jadi kudu daek menanggapi nya. Salajengna tembongkeun rasa resep atawa teu resep sawajarna. Terus singkahan jejer atau singkahan teh hindari tema anu sifatna pribadi. Salajengna atur bedas launa sora sing merenah. Bedas launa teh jadi pelan dan kencangnya suara nya kudu tepat. Jadi ulah gogorowokan. Salajengna ulah pacental atawa adu renyom nepi ka pasea. Entong nepi ka adu argumen tapi ka pasea nya berantem. Salajengna ulah api lain kanu anyar datang kana riungan. Ulah api lain teh ulah mengabaikan nya kanu anyar datang kana riungan atawa diskusi. Terus salajengna omongan ulah mantak jaheut atawa eraeun batur. Omongan ulah mantak jaheut teh ulah julid, kemudian nepi ka eraeun batur atau pembunuhan karakter. Tah eta sababaraha tata krama anu kudu diestokeun dina acara sawala. Eta barudaknya ngeunaan tata krama ku ibu tah dicantumkeun atau dipotokeun hal-hal anu kudu diperhatikeun. Mung sakitu barudak padaran ti ibu mugi aya manfaatna. Hapunten seueur kakirangan kalepatan mugi dimaklum nya. Hatur nuhun sadayana sampurasun.